Kacaritakeun di hiji lembur, aya kulawarga Aki Onai anu boga pamajikan ngaranna Nini Odih jeung incuna Nyai Bulan. Maranehna hirup dina kaayaan basajan. Aki Onai teh mangrupa pajuang nalika dina perang ngalawan Walanda. Baheula mah pasang bandera teh hayang merdeka. Zaman ayeuna mah pemasang bendera artina hayang merdeka. Baheula mah masang bendera teh hayang merdeka. Gandeng sia dasar nu burung. Sia mah geus burung teh ngahasut deui. Da sia teh sieun ku dewek. Dewek hansip deuleuh baju dewek. Tas sapatu dewek. Hingkah ka ditu. Kuring rek mancan tugas ditahan paku. Baheula mah tugas teh ngorbankeun jiwa raga. Zaman ayeuna mah tugas teh jadi cukang dunia barana. Bendera, bendera, merdeka, hidup bendera, hidup merdeka, hidup Nyai Bulan. Hingkah ka ditu hariwang. Geuning aya hasip puslan di dieu. Wah, si Ki Onai can wae masang bendera. Ih. Hansip, ai si Pakuwu di mana? Jang tatang puguh aki-aki teh mata pirang wae. Unggal Agustusan teu masang bandera. Di kantor keneh Pakuwu mah jang kumaha? Janten masang 1000 bandera di pasir teh. Bendera, 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 hidup bendera, hidup merdeka, hidup Nyai Bulan, Nyai Bulan, Nyai Bulan. Jadi aki sebelum meni maca kitu ih. Ini tapi urang we kasih Pakuwu nya. Teu salah Nyai Bulan. Salam-salam tujuh mulut, dewek we hayam, dikirana ngabelaan digembrong reungit jangan nahaon. Hariwang pisan, anu owah padareh obong jeung nu gering. Aki, itu Kang Hansip Kuslan menit ingkah-ingkahnya. Kang Tatang deh nirurusuhan. Komo itu sih sebelum Kang lupa kapipir. Mual nyingkah sampe meh urang masang bandera. Ditahan Pakuwu cenah. Ih, matak naon atuh lamun panginjemkeun bandera mah. Meni asaku diri riweuh. Tuluy kan ke lamun geus dipanginjemkeun. Pamasangkeun kitu meni teu kreatif pisan Hansip teh. Kalah we ucap kiceuk mani kerep. Geus moal anu bogaeun. Yeuh nya. Kapanan arek masang 1000 bandera? Rek nutup liur nutupan pasir cenah kitu. Jadi moal anu bogaeun. Ada tarik teman. Ari manehna bet ngomong ka teu ari, ieu teh keur neangan sakadang bandera. Segala rupa teh kata tadi sok teh eta bukan pasang bendera di pasir. Kanyanya olahraga. Nya aku keur naon keur hayang di pojok kurku geugeun mah. Yo, nya ini masang bendera mah dina dada. Lain keur nyimbutan pasir. Dada Aki. Dada aki maneh mah. Ieu batuk malu ah. Ini
Kia oke, aki teh pernah jadi pajuang. Ya, ulang dengekeun. Aki maneh baheula teh pernah liwat bajuang, pernah liwat perang ngelawan Belanda. Yeuh, tong sok agung ku payung butut. Lain agung ini. Ame incu teh nyaun. Itu menang dongeng ke incu sorangan. Ih, Aki, kapan tos sering ngadongengkeun oge anu jadi mata-mata di leuwih keper. Anu ngantuan tantara nyegat walana di heubeul isuk. Perasaan mah kakarap ayeuna aki ngadongeng eta mah. Kamari-kamari masahan tuh aki mah. Rek kumaha teu hatam yeuh incu maneh teh. Meh unggal peuting didongengkeun mata tong sok agul ku pikun. Geus bulan. Meh ka dieu bantuan diri nang sakadang bandera di mani. Ih, ini asa kurang riweuhnya. Tilang kadang bandera oge. Yeuh, tak ge. Baheula mah nini teh purah nyieun bandera. Ari ayeuna teu boga hiji-hiji acan. Bulan bandera teh baheula mah alabatan naon? Getih jeung nyawa anunana oge. Para pajuang baheula mah kaasup aki. Yeuh nya budak-budak ket ku tentara teh kalung gelegegan. Eta teh keur melaan naon? Keur melaan negara Indonesia ame merdeka. Ayeuna mah karingeunahna. Tapi ayeuna naha di kieu panghargakeun bandera teh. Yeuh nya bandera teh panjang lampah, panjang mengkah. Cik atuh bulan. Aduh. Naon has cik pene teh tolong sagala. Mingke mun geus aya bandera mah kukuring oge dipasang. Manawi aya cikung ini. Mental juga ku. Kulpuy we atuh nini. Lama tah beuki mah. Top. Di bulan atuh sinematuran di buruan. Ya tuh si Senung kayaknya tutupan. Tingkah mengke menggeus aya ge dipasang. Gening Aki, batur mah apan tos jadi veteran. Anu sok nyandak pangsiunan ka kota. Siga Aki Sobari, Aki Lukman, eta deh Aki Watman. Aki maneh mah buraong bulaan. Ieu nya bapana kubu teh anu sok jadi ajang didaftarkeun. Ari Aki maneh mah can pernah akur jeung bapana kubu teh. Tuntungna apan geuning ayeuna anu teu apal kana perang-perang acan meunang tak unggal bulan teh duit menang pamangi. Baina oge. Aki mah teu hayang dirogotekeun jadi veteran gitu. Malahan aki mah sanajan bangsa kawas kieu hayang mereka negara. Da atuh mereka negara teh lain materi ngumpul. Ieu nya pajongan aki baheula. Jasa aki baheula eta teh geus mereka negara atuh. Ieu nya aki baheula keur berjuang ke negara Indonesia. Ini maneh mah naon? Ragil adik awin ku si Gejul. Geus nya si Gejul teh kelakuan ka bos kitu. Si Gejul, saha eta teh Aki? Asa teh can kadongengkeun? Eta nih bulan bapana kubu teh ya. Tapi da bulan mah moal apal. Da pas bulan dibawa ka dieu, bapana kubu teh geus tilar dunya. Atak ngerjoko dengan anak merah kebentungan. Itu gerak kalah kana manuk. Si Gejul, Aki si Gejul. Nya eta si Gejul eta bapak kubu. Eta teh si Gejul teh baheula teh jadi mata-mata Walanda. Lain angin bajoang merdekakeun Indonesia. Kaki jadi mata-mata. Bener-bener geblek jelema teh. Ayeuna aya pendaftaran veteran. Mari nama penggeulana daftar
bener-bener lu ke era bageula namanya naon ke Indonesia tapi jadi mata-mata tuluy teh ayeuna deui aya bendera teh karakeun jadikeun piduiteun geura teu mikir karakeun dijadikeun nu kitu bendera teh dikomersilkeun bener-bener jelema teh eta mah Gusti Agung nya pisan. Naon ini perkawis nini anu bade ditingkahku si Bijul. Masa teh bapakku lain istri pisan begitu-gitu wae didongengkeun aki-aki teh. Ari gitu nah ini emang ini berat apa kelakuan ini kawas kumaha yo bulan ini mana bageula teh okan udah sepen Duh, Nini geuning seueur resepet maka jantan rebutan kitunya. Gandeng bulan usuk sarwana. Maksud Nini teh nya pisan teh kana si Uput. Baheula ieu geuning aki Kapten Mahardika tah mimitina teh. Tidinya Nini sok urah nyeunaan bandera. Atuh loba pisan anu nyeunaan bandera teh. Kaya naon-naon wae asalkan pulas beureum jeung bodas jadi bandera. Tapi ayeuna geus bayata atuh geus loba bandera teh di mana-mana. Atuh ayeuna mah Nini teh teu boga hiji-hiji acan. Jeung deui baheula Nini asa jadi pamajikanna Bung Karno. Anu cenah mah manehanna teh anu mimiti ngaput bandera pusaka. Ari ayeuna urang mana eueuh hiji-hiji acan. Upama aya lalamakan mah dikecos-kecos we atuh kudu teh bisa. Da geuning si Uput mah ukur ngagujug we hungkul. Bendera pusaka teh ya ini. Tah, ieu geuning Nini aya kain bodas. Tapi mani rubah kieu ni. Nini ge ceuk beja eta mah. Ieu mah poe bulan teu deui. Ieu mah keur ajengkeuneun aki jeung Nini. Tapi saha we nu pangheulana? boy nah jangan bendera kira menang boy bulan rubaknya cik mana kira mana ningali rubakna sakumaha Ieu bulan aki tuh mani geus rubah kieu. geuning rubak pisan bulan kumaha lamun Geus teuneun deui peuting kalakah beber-beber gue leuwang aki leuwang. Nini mah yang ningali heula si bulan laki rabi. karena los-losan kena umur ini mah ieu nya umur mah geus Allah nu nangtukeun geus tong ngariung kana umur atuh tuh nya anu kudu ngariwang mah si kuwu tah kana poe kudu geus inget kana poe si kuwu eta mah Menggeus mending bantuan neangan bandera. Isukan kudu geus masang bandera. geus bulan sampaikeun deui poe mah kana luhureun lamari geus tong mikiran nu kitu deui da pan urang oge tiga mari teh ditetiangan wae da urang teh aya usaha neangan bandera yeuh nya Nini geus we da urang duaan mah geus bawa tanu ulah nepi ka kalakuan urang teh di mama kasih bulan geus we ena mah urang ngelehan isukan urang pasang bandera lah nya katambahkan ena teh si bulan teh geus jadi kembang desa loba nu resepan ka si bulan teh Nini cik inget ka dinya geura malahan mah geus aya nu geus neuneun harepan ka si bulan teh nya sugan we atuh si bulan teh bisa ngamajukeun minimal desa ieu kepikeun ka hareupna. Aki bulan mata soreang ngarariung kitu teh. Seueur nu ngomongkeun ting keceuwis. Padahal mimitina mah bulan teh hoyong janten panitia Agustusan, tapi teu kaanggo. Padahal mimitina Kang Tatang teh sok sumpar sampeurnya ka dieu. Tapi ayeuna mah meni teu ujag-ajag. Cenah mah ulaheun ku pakuwu. Ulah diajak cenah incu aki-aki Bangkawarah mah.
bisi mata kumaha kete kalah mengaruhan kamu sejen malah mau bandera gitu terasna teh padahal mah bulan teh yang mantuan aki rame meureun ngomong gitu si paku teh nya ini tegablek pipikiran sama teh tah kieu gara-gara anu kolotna teh anu nyieun susah ka incuna Teh lampanu salah nih di kami mah. Eta mah kunaha we aslem. Bulan mah meni asa kuriweuh ku masang sarebu bandera ari urang teu masang bandera ni asa jadi genjreung. Nya mangga eta pan aparat nangis jago besar asup eta mah kaasup hansip nu sok udah gini ka dieu tah eta mah hansip teu bener nya geus kaasup oge bener ku situna eta blok balik ka hareupeun ieu mah mun dihitung berarti geus ledeg eta non teh buruan teh ya Allah ya Rabbi hansip teh lainna ngejagaan masyarakat lain ngelindungi masyarakat karena kita resakeun kawas ieu kalakuan we siga tentara nya tunjukkeun itu ka dieu Gusti nu agung hansip teh gawena teh katinggalan teh pas ieu aya acara-acara gede siga aya pemilu kokorok we hayang ditenglikeun ku masyarakat kokorok gawena teh kepake ku masyarakat nya ari teu penting ku masyarakat nya geus we hansip teh cicing gawe. Ih aki Kang Hansip ku selampe nyarios ka bulan mah cita-cita teh kan janten jenderal cenah. Meni capetan teh bahasa aki sareng ini ka kebon. ya nu kitu mah sok aya ngapung biasa lalaki hayang katanggar mah dasar hansip loba rahul Lah ini eta mah hansip bakal warah kawas kitu mah deuh didenge. Tahun aki dia teh asa ngagentraan. Kumaha bandera teh geus aya, sakeudeung deui Papua rek datang, rek ngaroris. Tinggal di batur mah disamenggeun teh geus 10 bat kelebet. Hansip ieu atuh deuna ngomong ka saha ngadeuleuh ka saha maneh teh. Balik lagi saha nu ngagoroan. Tuh angger mah balik ke itu bantuan tuh si Kuwun balik pasang bandera di pasir. Aku baik-baik merah hiji aku bandera teh ka dieu. Samalah aki jeung ini sakuduna era ceuk paku kamari aki jeung ini teu miluan mayat jang masang 1000 bandera. Ieu kalah rek menta deui. Cik atuh aki teh kudu jadi donto. naon sia dunta donto tegablek kasopanan cik bulan jangan dingkon sugan aya bandera makakeun kasur Maksud teh sing jadi contoh kangaranan jalma pangkolotna di ieu lembur cik atuh contohan pila kadar masang bandera. Omong naon sih bieu? Yang dibak buku kami. Ampun aki. Kamari eta mah nyaan cek papu, ai cek kuring mah teu naon teu masang bandera oge asal. Tinggal kasopanan nasib teh. Tuh, deuleu contoh teh batut mah si Kuwu. Bagawena teh anu sada hasud we teh nguruskeun bidang. Bedakeun ka si Kuwu. Isukan aing arek pasang di banderana ini. Kang ayeuna bejakeun kuring mah mending kayak tutumpuran ari sagala rupa dijadikeun bahan pageueuhan mah asup ka imah batur 12 geblus teu uluk salam siga nu gablegna wae enjing bejakeun kami mah teu kudu dijagaan kami mah lain buron asa imah buron ai kieu teh teroris ini ieu teh asa geus jadi imah teroris. Sanggeus Hansip keluar ti imah aki onai, katempo si sebelum anu beki maceh, teu ingkah wae ti buruan imah aki onai. Tuluy si sebelum dibarengkos ku si Tatang jeung Hansip, sabab omonganana rada pikahariwangeun. Bisi cilaka engkena
jeung bisi ngabarubahkeun parang aya gegeden. Sabab Hansip ngarasa geus meunang hese ngumpulkeun udunan warga lembur tuluy ting terekel di pasir masang 1000 bandera. Sieun bisina lembur teh direken ngahina bandera jeung ngahina nagara. Beja ngeunaan Aki Onai anu can masang bandera keneh nepi kana ceuli Pakuwu. Pakuwu ngarasa ambek, anu antukna manehna jeung Ulis datang ka imah Aki Onai. Barang nepi ka imah Aki Onai, Pakuwu jeung Ulis ngadenge bulan keur humariring sorana halimpu ngalagu Indonesia Raya di lebah enggon. Komo lamun didangdutkeun matak usik saawak-awak. Ulis nyarita yen si Tatang jeung Hansip teh resepeun ka Nyai Bulan. Atuh ku teh ambek lamun pemilihan Karang Taruna deui, si Tatang moal sina kapilih. Bongan kalah rek saingan jeung Kuwu. Komo ka Hansip mah, Nyai Bulan oge moal daekeun. Ulis mah teu wantun parebut hancengan jeung Pakuwu cenah. Da hayang kacerom lah, randa anu ngawarung di babakan. Di imah Aki Onai, Kuwu jeung Ulis nuduh Aki Onai jeung Nini Odih geus ngagasak bandera. Dituduh kitu, Aki Onai ngabolekerkeun sagala kagorengan Kuwu anu nanagih wae udunan ka warga. Anu sabenerna eta warga teh memang kaayaana keur teu alus. Aya anu butuh keur mayar sakola, keur dahar, aya oge anu pamajikanna gering parna. Aki Onai jeung Nini Odih ngomong, keur naon aya poe mardeka lamun ngan dipake jang korupsi hungkul. Jelma nu milu bajoang dina zaman penjajahan moal sagawayah ngaruksak bandera. Aki Onai jeung Nini Odih masang bandera anu bakal ngahudangkeun pajoang anu bebela jang lemah cai, bandera anu menta tumbal. Tumbalna nyaeta Ulis jeung Kuwu. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Wilujeng sumping bendera. Wilujeng sumping bandera pusaka. Bendera galaga. Bendera karamat. Wilujeng sumping